Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangawu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar icarios sim kuring nganuhunkeun kanotos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Asep maka langan bagian ka 11-nya. Ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Abdi mama pun euis ngahaja ngadonggapan salira margi aya maksad anu diseja dudugikeun ka mama. Mama Kiai unggutan sirahna ret kana dampal suku nyeuis. Henteu jebrag normal cara suku manusia ningali halis matana kitu deui lumrah berarti ieu mah manusia. Buka gerbangna cek mama Kiai Halimi kituna ngareret ka santri lalaki nu bagean nyekelan kunci gerbang niat nitah panto gerbang dibuka. Tapi mama ulah sieun yeuh anak king di dieu teh aya mama pasti tanggung jawab. Mohon mangga mama mangga daek santri teh terus mukakeun panto bari leungeunna mah ngadegdeg ngalaper panona ngareretan nyi euis. Tur sanggeus panto dibuka jeleng lalaki luncat ka tukang bluk diuk panon molotot ka nyi euis ku batur banturna gancang wae diburu. Nya nyi euis teh ku mama Kiai gancang dititah ka jero. Sok ka jero nyai, ka jero. Muhun mangga mama hatur nuhun. Nyi euis gancang asup kituna ka pakarangan pasantren bari munjungan rengkuh hormat ka mama Kiai Halimi. Pok harita mama Kiai cumarios deui. Ayo urang ka imah mamanya. Nyai arek nepikeun naon atuh di ditunya ngariung ngobrol jeung keluarga mama langsung gerayu. Moal naon kitu mama. Abi dongkap teras ngarepotkeun sadaya anu aya di dieu. Henteu nyai teu ganggu atoh we mama mah nu aya. Nyai datang dina waktu anu tepat. Muhun hatur nuhun mama pami kitu mah cek nyi euis can nyaho aya Asep di dinya. Sabab Asep mah tadi ngaleos bari ngagondeng santri nu ngadon diuk sieuneun ku nyi euis. Umi buka panto Umi. Mama Kiai Halimi nitah Bu Hajah Imas mukakeun panto hareup. Mangga sakedap abi sakedap. Bray panto muka leketai manah Bu Hajah Imas ngaleketai sabab pangkeureun mama Kiai teh katingali aya hiji awewe rupana sarua jeung rupa nu kungsi datang jelmaan siluman buta nu keur nyamur. Abi saha eta teh bi kahade sanes abi teh nuju naluntik lutung teh tenang Umi, ieu mah asli lain anu kamari.
soal lutung engkeun we engkewang guarnya. Cek mama kiai teh gewat ngawalon bari ngaharewos atuh puguh geus kitu mah Bu Hajah langsung ngregreg percaya cenah moal aya kajadian naon. Eh, ieu teh kaget mama teh aya awewe peuting-peuting datang sorangan ludeungan deui jeung aya keperluan naon atuh samerna teh nyai. Punten mama sataacana nedadi hapunten abdi kalih Ibu Hajah kadongkapan sim kuring janten wagelan waktos salira duaan leleson. Henteu nyai henteu sok we gara caritakeun ka ibu katut mama ngarah teu panasaran ieu saresna teh aya perkawis naon geuning wengi-wengi sumping ka dieu cek Ibu Hajah kituna. Sedangkan Nyi Euis pok ngawalon sakaligus nerangkeun pamaksudanana. Nyi Euis munggaran ngaguar lalakon pangalaman mangsa ngajorag ka Gunung Gede terus nangtang ijen ka Mbah Barod nepi babaturan namah binasa alatan dilicikan ku Mbah Barod alasana mangna ngajorag kabeh dijelaskeun taya anu dikirungan di guar nemimiti nu nepi ka akhir. Sedangkan Mama Kiai Halimi jeung Bu Hajah ngabandungan kalayan daria setiap guaran caritaan Nyi Euis. Kitu Nyi Euis ditepikeun ngeunaan bakal kadatangan ka pesantren Luyu jeung cek lisan Aki Jebag samemeh dirina kabur. Tah janten kitu mama jujutan salaresna teh sarta kitu pisan anu bade didugikeun ka Mama Kiai teh cek Nyi Euis kituna bari rumenghap. Ambe kutan kitu anu karadapan ku Nyai teh. Tapi hade mending keneh kitu hirup mah Nyai. Tong wani tong kagok jeung ieu terisi kupati rempan ku ajalnya asal yakin urang milampah anu bener jeung alhamdulillah we Nyai teh salamet atuh. Mohon mama alhamdulillah abi masih dipaparinan salamet ku Gusti. Sok sanaos we rencang abdi teh janten korban kalicikan Mbah Barod malah duka kumaha salajengna mah pamileres Mbah Barod dongkap ka dieu kalayan aya maksud anu jahat. Keun wae Nyai wang sanggakeun wae ka pangeran anu ngusik malikeun urang dina datangna oge bieung iraha si Barod mah cek Mama Kiai kitab tenang sugan wae rempan atawa sieun dumeh Mbah Barod rek ka pasantren. Nyi Euis jeung Bu Hajah imah kituna silih teuteup Nyi Ajijah nu tadi jempe kadenge ngom nembrong. Abi mah teu kenging nyarios kitu Abah. Abi ieu tenang-tenang bae nya. Ajijah mah hoyong kalintang salempangna Abi. Pami Mbah Barod sumping ka urang sadaya bakal cilaka Abi kumaha. Maenya hidup erek ngeleuwihan pangeran anaking. Jawang nucan karuhan ngira-ngira anu can akal jeung kumaha kabodohan urang atuh. Abi oge tangtu bakal iatna waspada deui moal cicing-cicing anti kadatangan musuh anu tangtu urang teh bari ngaduga supaya kabeh
ditang tayungan kuno maha kawasa kitu Ajijah. Teras perkawis Asep kumaha bi anjeunna tepan anom keneh malih Yuswana oge tacan sawawa piraku tos kedah mayunan bah barod mah. Cek Nya Ajijah nyaritana asa mokaha ngadenge Nya Ajijah nyabit Asep nyeis gentak curing hak langsung tumanya harita. Asep maksad salira teh Asep nyeis teu kebat ngadon durat teret ka mama Kiai Katut Muhajah Imas kitu deui ka Nyi Ajijah. Punten abi lepat Ajijah teh meureun. Cek Ajijah ngarasa salah dumeh wani miheulaan ngeunaan Asep hareupeun Nyi euis. Hampura nyeusnya. Sabenerna budak Asep, budak biinah ta teh. Budakna Mang Maman aya di dieu. Diteun mama kalayan aya widina ti pangeran. Jang Asep teh ku mama we teras diaping disakolakeun sina masantren rohanina jasmani deusian ku bag-bagan agama sarta ilmu anu gede guna mangpaatna tur insyaallah dina hiji waktu Asep bakal jadi jalma nu gede guna jeung mangpaatna keur balarea bari satadina mahnya jang Asep teh ku mama teh dianggap we moal bisa balik deui lantaran karek saminggu di dieu budak diculik ku siluman kitu tah Nyai. Heuleuh kutan kitu nanging kumaha jujutanana pun alo teh betiasa aya di salira mama sarta bade diculik ku siluman naon eta teh. Kieu nyeus jujutana teh pangna Asep aya di dieu sarta ngeunaan jang Asep teh hampir leungit diculik ku siluman buta. Cek mama Kiai Halimi akhirna mah darakdak ngaguar mangsa nu katukang maluruh Asep nepi leungit cenah di pilemburan. Asep memang keur disiksa ku Mang Maman palsu di alam gaib anu disebut leuweung larangan jeung lain bae disiksa terus diparebutkeun ku para siluman. Oge aya karunyana tepanggih heula jeung indungna anu maot. Kabeh ditetek taya nu kaliwat ti mimiti nepi dug depi ka danget harita dibejer beaskeun sapinuhna ka Nyi Euis nu ngabandungan Nyi Euis kana guaran Katut caritaan mama Kiai sakapeung gogodeg jeung hayang seuri geusna paingan atuh manehna nalika leumpang pas nyorang lembur deket ka pasantren teh bet ngadon sieuneun ku dirina horeng kieu jujutanana teh rupa jeung dadagana kungsi diinjem ku siluman buta dipake tipu daya ka pihak mama Kiai pikeun nyulik Asep. Tah janten kitu Nyai Euis jujutanna teh. Oh alhamdulillah pamitos puguh mah pun alo salamet abi mah reueus tur bagja mama. Namung pantesan tadi teh waktos di perjalanan bade ngadugikeun bet aya jalmi kaluar ti bubina ujug-ujug lumpat barang ningali abdi mama santri kobong sieuneun waktos ningali abdi nembe. Pengalaman eta teh Nyai Euis keun nya tong diasupkeun kana hate. Mohon mama aya wae nya mama abong lalakon hirup nanging salajengna kumaha pami hoyong pendak sareng pun alo mama. Gampang Nyai hayang panggih mah tungguan we isukannya Nyai mah kudu sabar heula ayeuna mah.
Oh, mohon mama mangga dinten enjing ku abdi diantosan nanging pun alo nampi mualnya pendak sareng abdi mama pasti bakal narima nyai piraku jang Asep tesono kabibi malah salila ieu jang Asep mindeng nyabit-nyabit ngalan nyai dulur ngan hiji-hijina sedengkeun jang Asep geus leuwih ti heula dibere nyaho ku mama yen nu jadi indung mulang ka jati mulang ka asal tapi lain maksud cina goncang jiwana alatan maut indung ngarah tanda ieu teh jadi tanda tanya engkena soleh henteu budakna ngarah teu karungsing kitu nyai. Oh, muhun atuh nuhun pisan mama tosnya kapun alo pami taya salirama kumaha nasibpun alo teh mama loba obrolan nu sajena nu mangsung di imah mama kiai malah saterusna mah saanggeus ngobrol gancang dibere salin saacana babersih heula miceun kesang tur dipernahkeun di tempat pikeun sare saanggeus babersih jeung disalin baju. Kocapkeun dina poe isuk nyeuis akhirna patapung jeung Asep sarta ngobrol panjang lebar satu tas ku mama kiai ngidinan ngatur anu jadwal nu hade bangsa nyeuis katut Asep patapung ngobrol paduduaan di tempat numerna tur taya saurang nu wani ngaganggu jeung tadina mah nyeuis salempang sok inggis Asep teu daek panggih lantaran ngarumasakeun baheula pernah nyeri hate Asep. Ingat keneh waktu Asep minjem beas ngadon di tugian atawa di judesan kadenge Asep nuker cumarita harita hampura bibi Asep hampuranya kituna bari dirangkul kumanehna kalayan dedeh nyaah hampuranya bibi hampura ayeuna hampura ka Asepnya abi nah amang teh tengiring ka dieu geningan cek Asep nanyakeun mamangna nu ngaeta salakina nyeuis kabeneran amang hidup teh keur gering Asep keur geling nya ku bibi ngadon diculkeun meureunan oge bibi sore teh arek geuwat we mulang ka lembur bari nyimpang heula ka baturan bibi bisi dedeupeun ku adina taya nu mulang wae meureun cenah ka mana taya bae mulang aduh mohon bibi awatos teuing atuh amang teh ditinggalkeun mudah-mudahannya cemai kersa nampi kana kayaan anu tumiba karaina bah barod memang licik bibi kejam telenges da pami Asep tos ageng mah bade ditangtang wae jalma jahat teh bi tapi saur mama tekenging ayeuna cenah margi waktosna kedah ngawalan heula eta kedah ngelawan eta mangkeluk teh bibi aduh hidup mah memang bebat Asep boga bakat anu hebat baheula mah hidup pada ngahina engke mah moal Asep bibi bae baheula osok tunggi ka hidup jeung ngahina kalanceuk hampura bibinya hampura rumasa sok nyieun kasalahan ka hidup mohon bi tasawios mu atos wae da bige tos hilap angguran mah abdi kedah dihapunten ka bibi tawaleh
ngahesekeun bae. Bibi sareng Amang mugi we sing enggal kagungan putra supaya Asep gaduh deui adi cek Asep kituna. Duh, tapi mun Asep teh nya mun adi Asep teh ti bibi kasebutna ukur baraya atuh lain adi sakandung bakal beda pangrasana antara ka adi sakandung jeung ka sabaraya gitu. Bi sami wae pan bibi teh angkat abdi jadi alo putranya bi putra Asep tamung sakadar ngangkeun alo wungkul jantan we putra bibi bakal ngangkeun abi adi tegas gitu kumaha bi. Hehehe bener pisan Asepnya hidup teh alo bibi sekaligus anak pokona mah bibi teh janji arek mikanyaah sapinuhna teu sugan mikiran hayang budak cukup wae sorangan budak mah Asep pungkulnya. Nuhun binya bi tapi kumaha ayeuna teh emak bumi emak teras dikosongkeun bae kitu bi. Kapaksa wae imah teh indung hidup dikosongkeun taya nu ngeusian tuda sabab lain etaeun cek Mang Supri nu salaku pupuhu lembur ti imah indung hidup teh sok kadange wae aya sora nupi ke kakeueungeun atawa mun pareng aya jalma nu ngaliwat ka imah sok we ngambe anu teu paruguh pikasieun komo ti peuting mah sok aya juri kukuncungan cenah cicing di pipir imah deukeut tangkal nangka Asep. Astagfirullahaladzim. Ieu teh salah bibi Asep salah mun baheula bibi perhatian ka indung meureun moal kieu jadina alatan hirup susah taya nu ngabantu meureunan ayeuna moal ngaranapan samodel kieu Asep. Ieu teh sadaya sanes lepat bibi tapi tos takdir mak sareng apa hirupna kedahna kedah hancur abdi nyarira kedah ikhlas leungiteun indung bapa katut adi. Asep sing tekunnya sing tekun diajar sing junun masantren sing pinter nepi ka lulus mun geus lulus omatnya jaga mulang tong ka mana deui langsung wae tapungannya bibi. Hampuranya bibi moal bisa-bisa lila di dieu sabab bibi teh melang kaayaan di lembur Asep. Tapi mama kiai tos uningaeun ta can Amang nuju tedamang sarta uningakeun we bibi bade mulang ayeuna atos bibi mah tos ngobrol ka Bu Hajah ku Bu Hajah tos didungikeun malah guru hidup nyaeta mama kiai kirang panujueun kana sikap bibi anu memang geus ngabohong ka salaki dosa hukumna cenah ngabohong ka salaki teh. Duh kaduhung bibi oge geus nama tapi anjeuna masihan cailan dong keur Amang hidup teh. Mohon bi mudah-mudahan wae Amang teh seenggal damang ulah kateterasan bibi oge sing aya dina kasehatan sarta dina aya kasalamatan nalika mulang kapilemburan binya. Loba deui obrolan nu sejen lumangsung antara Nyi Euis katut Asep. Malah dina waktu nu sempet Nyi Euis mawa Asep ka pasar nu deukeut meuli dahareun pakaian katut alat-alat sakola. Nyi Euis memang ngawa duit kertas harita henteu leungit bangsa indit kangundung gede bidi bisa nyokot heula duit di bank. Tur saenggeus pangbelikeun sagala kaperluan mah Nyi Euis ongkoh dibere bekel 1 juta cenah duit keur sabaraha bulaneun janji engke Nyi Euis bakal mindeng datang rek ngalongok Asep dina wanci sore. Nyi Euis pamitan ka mama Kiai Halimi katut Bu Hajah
katut ka Nyi Ajijah sekaligus rek nitipkeun Asep. Mama gitu oge ibu ka Nyai Ajijah ayeuna tos waktosna panginten simkuring pamitan bade mulih ka lembur sakali deui nuhun pisan parantos nampi kadongkapkan simkuring oge sakantengan pun alo ku simkuring dititipkeun deui hapuntennya bilih aya kalepatan ti pun alo tina ti abi nyalira ngawakilan sepuh-sepuh alo sepuh-sepuh pun alo nu tos teu aya di kieuna ceuk Nyi Euis sembu ngalimba nyarita. Mama Kiai rumenghap terus wae sedangkan Bu Hajah jeung Nyi Ajijah terus beberes bareueus ku Cimata ngarasa kagagas meureun lalakon hirup Asep nu sakitu beratna lantaran ditinggalkeun ku indung bapana sareng waktosna seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri nu ka-12-nya. Mang Kingce pamit. Assalamualaikum warahmatullahi